Kelompokna diwangun ku Rani, Mira, Adi, Penny, jeung Fikri. Mira teresep ka Rani sabab sering menang perhatian guru. Ini orang udah menjabarkan sama kata lo dia, mangga musuh nih, ayeuna. Kumaha lamun teu aya? Terus yang saokeun hayang katingali kok pinterna? Maksudnya naon? Bukan. Di kantin sakola, Adi ngadadak nyebarkeun gosip yen Rani nyalin ide Mira pikeun presentasi. Gosip ieu asalna ti Mira anu teu terang naon pangaruhna. Terang tuh. Rani nyalin ide presentasi Mira. Wah bener gitu, tapi si Gana Rani mal gitu. Abdi ngan ukur hoyong maranehna teu percaya deui ka Rani. Rani sadar yen timna teu deui percaya ka anjeunna. Mira terus pura-pura teu nyaho, tapi Fikri nyobian ngalereskeun kaayaan. Kunaon sadayana sih kan ngajuan abdi? Jujur we aya nu nyarios yen ide urang nyalin. Aduh, Hiji poe samemeh lomba, Mira ngarasa bersalah sareng mutuskeun pikeun ngaku. Dina waktos nu sami, Rani ngabuktikeun presentasi sareng nyayogikeun buktina. Sadayana abdi gaduh hal anu kada diomongkeun. Ide presentasi ieu memang milik Rani. Enaha sorangan nyumpulkeun Mira. Hatur nuhun pangantos jujur sanes kitu teu gampang pikeun ngalereskeun rasa percaya anu anu segar. Timna menang kompetisi, tapi hubungan antara Rani jeung Mira masih teu pulih sakumaha aslina. Rani hoyong silih hampura, tapi Mira sadar oge yen sirik ngan ukur ngarusah dirina. Abdi teu salah, abdi hayang ngabidian deui, maaf ya. Abdi ngahargaan kejujuran sorangan sama masalah sorangan. Hayu tukang tembel beberkeun deui. Ningali ieu mah ngrumpikeun pangajaran anu sae pikeun urang sadayana. Kaleresan sok bakal lembongan sanajan sesat. Gila tolak mana cenger.